salira ayeuna ayana di mana ku teu sangka salira mi dua cinta salira ayana ayana di mana adikku terus abi naik karena kubah masjid adikku naik karena kubah masjid pelincaran atuh sedeh langit dan salira salira ayana ayana di mana ku teu sangka salira mi dua cinta lah begini kan salah benar ucan beratur jadi meninggus motor meninggus rek nyanyi ngos sebel batu gus nyanyi kita tadi. Assalamualaikum. Ya Allah, di samping tadi salempak cakep ka kuping tapi terkompak sekali deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah, bapak nu dipayun nih ikut di salempak jerona buah kesemek ngasih ngajawab nama kompak tapi bari jeung ambek pokoknya balikan dina. balikan deui. Assalamualaikum Ibu Araya, Bapak Aya, Bu Aya. Aduh ya Allah, selamat menempuh naon sih ieu teh titieuan barunya untuk para taruna sama taruni SMK Angkasa 2 Kalijati Subang. Mudah-mudahan selepas dari sekolah ini bisa menjadi orang yang lebih berguna lagi untuk bangsa dan negara. Ya, amin. Aduh, Bapak sorangan we keproknya, Pak. Yuh ya Allah, tinggal karunya si Bapak aing asa Japati dikeprokan si Bapak sorangan tidak tadi. Ya. Iya, Bu, saya kayak Japati. Iya, ya tahu nggak Ibu Japati, tahu nggak? Bukan. Jablay pakai tiung. Ya Allah, musim sekarang mah, Bu. Aduh ya Allah. Ini mah biasa. Ini teh kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kelebihan celi maksudnya. Ya orang-orang mah kan nggak begini celinya ya. Kalau ece mah begini dah. Jadi gimana? Jadi ditongtotin aja gitu. Iya, jadi harus percaya diri dengan kelebihan ya. Iya, seperti kelebihan lemak ya, kelebihan hutang dan lain-lain. Ya Allah. Ya Oce teh kesini nggak sendiri, Bu. Oce teh sekarang teh ditemenin sama artis kawakan dari Jakarta. Udah artis terkenal ini mah di dunia dan di akhirat pokoknya mah. Langsung aja dipanggil ya. Ya, ada De Lesti. Mana Lesti? Lesti mana Lesti? Lesti. Ya, ayo ngageruan si Lesti cek lalajo. Diri tuh diharap ke lalajo. Turun. Alah sia diharap di situ. Ngagur diharap di situ ke lalajo. Lesti. Manggil Lesti lain manya juri kiwi-kiwi sia datang ka dia. Anak tuh. Aing mah manya aya Lesti kawas kieu aing mah cantik ya. Lain cantik banget siap riko juga taplak meja ya Allah aing mah. Buah kasabang si ieu mah.
tong dikitu. Aduh, kunaon sih? Kunaon? Wa astagfirullah. Oke, 50 boleh? 50? Orang ke bisnis open BO. Bisnis open BO. Ya, aduh aing mah. Ibu maaf ya saya teh panggil Lesti tina yang datang. Aduh ya Allah, Gusti nu Agung. Abang, aduh. Ya, Loba brondong sih. Ibu, lamun mainan jelema kosnya di penjara bara bulan. Iya, 4 tahun ngaco. Ya Allah, Gusti Nagu. Aduh, ya aing ya Lesti. Mohon. Aing Lesti mah kudu bisa nyanyi. Lesti mah penyanyi. Yo. Wah, gorolo. Kenapa pada mah artis multi talentan? Multi talenta, muronanya multi talentan. Anu serba guna. Heeh. Ari talenta mah minyak sayur urut. Ye, jalan tah, eta mah jalan tah. Tong kikituan wae. Ibu pun tanya. Merah, geus tong kikituan Ya, nya. lain gagar mah, Cok. Naon sih? Menurut kenunya insol. Ayo lato-lato nak kedece. Aduh ya Allah. Ya, kok bisa nyanyi emang bisa? Bisa. Tapi ada deh yang disambut ulang. Hah? Disambut. Disambut. Siga MC teh. Api-apina ente anu jadi WC. Wes. MC. MC. Heeh. Itu bintang tamu. Oh, bintang tamu. Api-apina kalau Oh, siap. Itu kan Ket manyin nyatong hilapnya. Ngaranna coba. Saya coba. Gisel. Iya, maknya Gisel kos gitu. Kan cantik ya, Cok. Wah, cantik kos itu mah urang we. Sok ayo. Soknya disambutnya. Atuh sing bener, atuh calik namanya kawas gitu. Sing laras atuh sok di desa, sing anggun sok gitu soknya. Di MC-nya. Oke, baliklah hadirin. Cuma soecik kita balik sama dia kabur beren. Apaan? Ayo guys, baiklah pada diri. Baiklah. Baiklah para hadirin, Bapak 2 Ibu 2 yang ada Pak loh. Bapak-bapak. Apa disingkat? Apa disingkat? Jadi kudu bapak lo bacain. Sok ayo. Baiklah para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, langsung saja kita tampilkan artis dari Jakarta. Atuh kalah kikituan atuh heula acan. Geus kuat atuh hayang goyang. Geus kuat aing ya Allah aing di wadalkeun ge sok anu buta hejo ieu. Sok ayo bener. Baiklah para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, langsung saja kita tampilkan artis dari Jakarta. Ini dia Lesti. Ya, dengekeun. Ya, jurik embal dengekeun. Maknya aya Lesti lompangna gagah perkasa. Oh, awewe. Nya awewe atuh kudu nu imutnya. Nya nya nu imut, anu anggun, anu geulis. Sekali deh tuh ngagawekeun pisan. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, langsung saja kita sambut. Ini dia ada Lesti. Nah, itu imut kan? Pisang anak kespinu berenang. Kalau naon sih ngipul-ngipul gitu masa kegecet. Nyaho atuh da kalau kita sok mending ayeuna menyanyi weh. Ai bisa menyanyikan diri. Perkenalkan heula sok, perkenalan. Sok. Abang. Iya. Monitor tong gituan atuh sia teh katingali jam lainna ngerakeun. Sok yang biasa kayak aya. Panari awewe mah kudu ganjen. Lain kudu ganjen kayak aya Bapak Zulkifli. Oh, si Zulkifli. Sasa sisi teh atuh. Ieu teh Bapak TNI Angkatan Udara. Mana udara ge diangkat-angkat. Jangan. Tah ieu kali di aya Bapak Suryo. Salam santun. Aduh, kali sareng heyo. Bogaan pamajikan sia teh meuni sok aing sok. Tah ieu paling nu si ibu ieu nah. Ibu wanita cantik ya Allah aya ieu. Goceng. Mending
goceng-goceng kumaha ngerakeun ya ibu tuh tinggal ini Ibu haji. itu paling ditu ibu haji deh itu paling ditu ibu haji Adi teh mah ibu garis-garis ya. nyaho garelis ya hungkul goreng patut Cantikan aku. maunya cantikan aku tuh di dia mah semuanya Tapi pertama-tama saya ucapkan innalillahi wa inna innalillahi Nanti anak pertama teh sama gitu nanti yang ngaran-ngaran ai penyanyi kudu bisa nyanyi teh loba lagu nate ayeuna teh lagu anak-anak nu nyanyi heula saha lah dedeh lah. iya mah ngabejaan lagu anak-anak aya lagu anak-anak teh kan kusabab di dieu mah teh aya anak-anakna sok aya urang dangdutkeun bisa teh Bebek angsa dikuali. Nona minta dansa 4 kali sorong ke kiri sorong ke kanan sorong ke kiri sorong ke kanan la 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 bebeknya nyorong Gimana sih suaranya ya? tuluikeun tau Tuluy kena tuh beakeun. pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru tuluikeun tau Tuluy kan deh. ngarenahan ya pelangi ciptaan boga aing poho deui mah jadi nate pelukismu agung siapa gerangan ciptaan Tuhan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap tak gitu atuh da aing ka kieu-kieu ge aing KDI yo Sombong. wah KDI sih nyata KDI Naon KDI? kontes dongdot Indonesia Dong, betul. Bebeknya bisa. bisa Tapi entong yang ngobrol urang yang lagu anu keur viral ayeuna. lagu kerpiran sok Oleh lagu kolam dalam ikan. ikan di dalam kolam sok tong dibalik-balik ke Nih lagu eta. sok bilai atuh kehila atuh mending sok ya Allah musik heula Aku pakai musik. musik heula Oke, sok sarwakeun heula sorana jeung itu tuh jeung desol Udah biasa tuh.